الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wajib kudu ngahasilkeun sakabehna belajar syariat, belajar thariqah, belajar hakikat, belajar khusus ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu ma'rifat, ilmu hakikat aya kabeh. Magola alaihi salam gaya alaihi ngadahu kangjeng Nabi alaihi salam asy-syariatu syajaratun utawi syariat iku kaya tanggal kayu. Tariqatu agsanuha lan utawi tariqah iku kaya pirang-pirang dahane sejarah. Wal ma'rifatu awraquha lan utawi ilmu ma'rifat iku kaya pirang-pirang godonge sejarah. Wal haqiqatu samaruha lan utawi hakikat iku kaya buahe sejarah. Digambarkan ku kangjeng Nabi model tangkal kayu. Tangkal kayu teh bisa pakai nyiuhan, tangkal kayu teh bisa dialep manfaat, tangkal kayu teh bisa ku urang didamel segala rupa. Gambaran agama kos tangkal kayu. Tangkalna adalah syariat agama. Syariat agama eta adalah tangkal. Tangkal kayu teh macam-macam kapan aya, tangkal kayu jarong nu leutik. Jukut katincakan tah tatangkalan anu lah aya bagus tatangkalan teh berenuk teu ngeunah kan buah. Katipu orang Belanda pajar jeruk kujana dibelah kujana. Oh ini mantap cek orang Belanda dibelah kujana jengker di dinya kene. Jadi tangkal kayu eta adalah syariat agama. Tangkal kayu teh aya nu kolot jasa tangkal kayu teh masyaallah pahara teh. Tama kolot di mana bae ayan tangkal ki areng. Eta mah kolot jasa teh mah. Geus aki-aki teh mah ki areng mah. Masyaallah, para teh di mana bae ayana kolot jasa teh mah. Aya tangkal kayu teu boga ngaran, tapi bin mah aya bin tinu. Kayak Masya Allah tanggal kayu teh rupa-rupa. Ayo thariqah agsanuha thariqah teh ruhna zahirna ilmu tasawuf eta adalah dahanna. Jadi tangkal kayu lamun eueuh dahanan atuh moal bisa pake kamangpaatan. Jadi dahan eta adalah tasawuf thariqah. Makin loba dahana makin mantap tangkal kayu. Ma'rifat adalah daun. Dina dahan teh timbul daun. Sakitu bisa pakai nyiuhan. Geus lamun jelema ngan sadar boga agama doang teu berthariqah moal bisa pakai nyiuhan da tangkal kayu. Panas. Urang ngadegetan kiai pamarentah anu henteu berthariqah nyana panas. Dongeng ge dongeng bangsa dongeng. Lah masa kiai dongeng APBN. Dongeng APBD. Tadi lain bagian kiai teu da bengkos kitu bae. Masyaallah kari. Jarawa dongeng APBD, APBN. Pajar hebat ku kiai mah dongeng sholawat. Dongeng zikir, alhamdulillah abdi sholawatan di pendopo dibayar tolol sarua bae toh kan gitu. Mari pan-pan di sia ingenya hoge.
wal maripat awraku wal haqiqatu sabaruha hakikat kebenaran asli eta adalah buahna ieu karim lamun tangkal kayu anu gede turindang daun anu pohara aya buahan masyaallah saha anu henteu kabita carita tanggal kalapana ajeg kaluhur dauna rindang kalapana loba dek di ala bakapol aya dek di ala dogan aya dek di ala nu kolot aya nu kiring aya bahkan timbul kelapa kopiorna di dinya ya Allah ieu tanggal kalapa pika-pika haji pendi naik datang ke tengah ragag tanggal kalapa wal Qur'anu jami'un jami'alan utai Qur'an iku kang ngumpulkeun ing sakabeh arba'ati abwab di Qur'an geus lengkap baik bidilalati kalawan nuduhkeun melalui tafsiran saking arah-arah tafsir wal isyarati lan isyarah au ta'wilan atau saking arah ta'wil geus lengkap tinggal ku urang dibongkar Al-Qur'anul Karim melalui dilalah tafsir hegay sok tafsiran melalui tafsir Jalalain naik kurang atau jajar tafsir Munir naik kurang Qurtubi naik kurang Ruhul Maani naik deui urang ayeuna ka tafsir anu lain sampai tafsir hakikat. Oh gerak tigalian gua lantaran berbeda engke para ahli tafsir untuk tafsir awam, untuk tafsir khusus, untuk tafsir khusus. Aya aturan-aturanana jelema kumaha istidadna kemampuan dirina nafsiran melalui syariat nyen tafsir syariat kemampuan dirina tafsir khusus engke nafsiranana make khusus kemampuan jelema kesiapan tafsir khusus engke make tafsir khusus ulah jauh-jauh urang ningali tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di tafsiran ku umum makieu ku khusus makieu ku khususul khusus makieu carita Allahu nurus samawati wal ard carita nur secara tafsir zahir makiyah tafsir thariqah makiyah tafsir hakikat makiyah berbagai-bagai ayat tergantung istidadna masing-masing urang ge macaanana kumaha kesiapan urang datang ka mana kesiapan ruh urang didinya urang aya dah tafsiran atau ta'wilan qala sahibul majma' lan ngucap sapa sahibul majma' tafsirul lil awam utawi tafsir mah ikut tetep kadek pirang-pirang kang umum wa ta'wilul khawas lan utawi ta'wil ikut tetep kadek pirang-pirang kang khusus urang lamun nyaritakeun tafsir Al-Qur'an na ieu jang awam urang maca Jalalain jang umumna manusia urang tafsir Munir jang umumna manusia kaharti ku umum manusia ketika nafsiran ayat-ayat suci Al-Qur'an melalui tafsir bidilalah oh iya sakadar makna lafaz ngeunaheun kan tapi ketika geus datang ka ta'wil ieu adalah urusan khawas teu meunang sambarangan jelema tuwal ta'wil liannahum al-ulama war-rasikhun kana satuhuna khawas iku ulama kang tumancep kabeh wa manar rusuh as-sabatu lan temana rusuh iku as-sabatu kuat wal qarar lan tetep wal istiqamah lan kukuh fil ilmi ing dalam ilmu kasyajarati dahlika tangkal qorma asluha sabitun fil ardi wa far'uha fis samai utai pongkole syajaratun nahli iku kang tetep ing dalam bumi lan utai cabange syajaratun nahli iku tetep ing dalam langit gambaran jelema anu rasikhun rusuh teh ngabogaan ketetapan kekuatan ngabogaan kakukuhan dina ilmu boga kayakinan nu geus teu bisa didode-dode yakin luar biasa sebab geus merasakan kehadiran Gusti Allah di dirina dibimbinglah ku Gusti Allah dalam nafsiran ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim
diinkisapkeun ku Gusti Allah per huruf, per kalimah, per ayat. Ya Allah ya Rabb, aya jelema nu modal kos kitu. Ketika Imam Ghazali nafsiran ayat-ayat suci Al-Quran dibukakeun ku Gusti Allah, dimimiti melalui tafsir bidilalah datang ka ta'wilanana, datang ka nyaho Imam Ghazali dibere nyaho rahasia-rahasia daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dibere ku Gusti Allah dibukakeun per kalimah, per huruf, per kalimah, per ayat. Kieu cara macana, kieu macana, sekian macana, bakal hikmahna ieu. Masya Allah kan. Dibaca ku urang ngabuncal-buncal jeung ngabudah-budah karasana ku urang. Sebab lain disungut, lain ditikoro, lain di hate. Urang maca Quran teh kadengena ku urang auzubillahi minasyaitonir rajim, orenganan di jero nama amplop. Atau deku nyambung seperti etalah sebab kehadiran Allah ketika kehadiran Allah ayat emang aya nu samar di Gusti Allah teh aya. Ketika merasakan teh aya nu samar berarti urang teh kadeulean ku Gusti Allah zahiran wa batinan. Deka mana hate sia, deka mana ruh sia, ieulah anu paling dijaga ku para aulia-aulia Allah. Geus sabodohannya nama kumaha Allah ngabimbingna bae. Nah, aya ulama pangkat rasyikhun. Allahu nurus samawati wa masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annahu kawkabun durri yuqadu min syajaratin zainatan la syarqiyati wala gharbiyah. Jadi jelema nu geus dibere cahaya ku Gusti Allah caag luar biasa. Boro-boro nanaon encan ge diseungeut geus caag. Kos gitulah para wali-wali Allah. Ieu teh jelema anu rasikhun warasikhuna fil ilmi, jelema anu tumancep dina ilmuna, jelema anu ngabogaan kayakinan anu pohar, as-sabat wal qarar wal istiqamah fil ilmi. Dicontohan kos tangkal korma di urang tangkal kalapa. Bayangkan kurang sebuah tangkal korma. Eta tangkal korma teh akarna kahandap hese untuk dirubuhkeun. Lantarannya nama ngabogaan kitu urat-urat jeung ngabogaan kitu naon ngaranna akar-akar anu nyelesep ka jerotan. Eta teh gambaran bahwa tangkal korma ieu akarna kahandap teh lain sakahandap-kahandapna menyerap sampaikeun ka 7 lapis bumi. Kehebatan tangkal korma seperti eta. Ieu keur carita sebuah tangkal, ieu mah lain eta nu dimaksud teh sebuah keyakinan para wali Allah nancab nyana hirup di bumi tetapi keyakinanana kahandap kahandapeun 7 lapis bumi. Dauna kaluhur lain sakaluhur eta daun tangkal korma teh. Ternyata horenganan memandang langit lain sakadar langit dunia nu kadeuleu, langit kadua, katilu, kaopat sampai ka Lauhil Mahfuz. Eta daun korma teh bisa memandang kaluhur. Itulah keyakinan ahli Allah anu rasikhuna fil ilmi. Jelema anu geus tumancep dina keyakinanana bagaikan daun korma bisa neuleuh ka Lauhil Mahfuz. Sakumaha nyana diberena ku Gusti Allah. Ulah-ulah nanaon malaikat Jibril eleh ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina naonna dina darajat. Ketika Kangjeng Nabi dibawa ke Sidratil Muntaha, malaikat Jibril ditahmilu bunga. Cik malaikat Jibril, ini bukan wilayah saya. Waduh, mohon maaf man. Mohon maaf, ini bukan wilayah saya. Saya cuma sampai di sini wilayah saya. Enggak, kan kita dari bawah ikut. Waduh, ampun. Ampun. Coba-coba ente bu ngalengkah saya tik tutup.
sorangan Kangjeng Nabi kalau ditinggalkan kan malaikat Jibril. Eta teh gambaran akidah, gambaran keyakinan. Jelema lamun geus boga yakin, dituturkeun kudu teu boga keyakinan atau tutu. Zora bae tutu atuh. Nya nama geus apeng-apengan ka Gusti Allah. Ieu makan masih kena berkat bae berkat. Ngariung kudu berkat, teu di amplopan marah, aju di buleudan aing moal ka dinya-dinya deui, tama daerah beling, negara beling. Tolol teh coba. Tah ieu. Eta ngaranna kos kitu kabeulem. Kabeulem teh kos kitu teh. Dah gambaran ahli Allah, apeng-apengan nya nama ka mana bae. Eueuh dina benak hatina sugan asa cuil dunia sebab geus nganggap dunia adalah hina. Masa sih Quran kudu dibarengkeun jeung nu hina, masa sih agama kudu dihijikeun jeung nu hina, masa sih derajat kudu ditutur-tutur ku nu hina. Daya lempeng bersih mantak melejit kahandapna 7 lapis bumi kaluhurna 7 lapis langit dituturkeun ku ahli syariat tutung jiada. Kagarak di bejaan bahwa yayasan teh teh sebenarnya neraka nya geus gideg bae. Ulang ngaji kadinya. Kabeulem tangaranna. Eta ngaranna kabeulem teu kuat teh eta kos kitu ngaranna. Aing teu beres cenah pugu aing dahar di dinya, meuli mobil ge ti dinya eta permasalahanan. Dek dilempengkeun teh teu bisa. Kuduna makan nyadar, oh heueuh nya. Tah lamun nyadar rada deres. Nya bakal lain kitu. Nyana pidato udah sok kaji ka ditu kahalangan sia kajian kumaha lamun sia masih kene usaha masih kene membag udah sok kaji ka dinya engke sia susah di jalan kajian kumaha geus nya namanya urang mah urang ya bagian-bagian ayeun kede di sorga ge atulah atuh nyana mah atuh di ditu urang mah penting mah ka sorga di mana horeng tolol kabeulem ya Allah ya Rabb. Ya murid dek milu jeung guruna kula mandek milu ulah. Henteu kula mandek milu ulah sia mah sia bae heulanan. Henteu kula mandek maksa atuh ayo. Milu nyana. Cakarak ngalenggah di cai mah masih bisa keneh berangkat. Agarak nanjak mah bisa keneh turun bisa keneh pas tas turun di gunung nyana geus ngap-ngapana ieu aya pirunan bodeh. Ayo milu. Ye pani ayo milu. Mau nganzarik mimilu bae ayo guru nama milu ka itu brus bae kitu sia milu kabeuleuh di pirunan innalillahi wa inna ilaihi raji'un tai keur carita ukur ku urang sok gerege nah ieu tapi urang kudu gede semangat lantaran ieu teh lain jang hiji dua jelema jang kabeh. Aya jelema nu dibere ilmu tapi cukup saya aya bae dina syariat mandeg di dinya. Geus lamun mandeg di dinya engke bakalna usaha melalui syariat. Aya jelema sederhana bae cek Imam Ghazali mingguan doang ngaji teh denge doang tapi dipake ku nyana dipraktekeun ku nyana ngelehkeun jelema nu masantren. Sebab nya ilmu mah kan kudu dipraktekeun datang ka boga rasa. Sanajan kiai aing nyana henteu dipraktekeun wah tuh sakit kitu da bae malah aju ngomongkeun silakan aya jelema anu mraktekeun ilmu atuh teh urusanna kembali ka Gusti Allah nu rek merena tapi semangatna tetep di urang niatanana kan tetep di urang Allah teh mere ka urang teh ikhtiar heulanan tahap awal kaditu mah ikhtiar kaditu nama ikhtiar teh eueuh sorangan atuh Allah nu ngeuweuhkeun deung kumaha atuh kumaha jing atuh sia kitu jing atuh nanawanan jing jungjang jing henteu sia mah tah warikeun urang teh dibere ikhtiar urang salat jangan gantungkeun ganjaran ikhtiar urang ya salat manang Allah urang kuari nonton orkes jaya biduan cenah ditu ngagitekna pohara jasa berangkat eta ikhtiarna ta berangkatna mah tanaga segala rupa kan nang Allah ikhtiarna jang naalukeun siksa nah kabelah dituna mah kapan al amru wal khalqu minallah perintah dan ngadamel menang di Allah
geus ka ditu mah mana ikhtiarna ngageser urang teh ikhtiar di ikhtiar lamun geus ikhtiar berarti geus datang ka hakikat henteu bisa di hakikat ngan karasana ku sorangan ih kok sorangan ikhtiar sebab gambaran Allahna mimiti neuleukeun zahiran wa batinan kabelah dia urang asa neuleuh ka Allah deuk kubatu lamun geus boga perasaan neuleuh ka Allah jaheset mah kos kitu mah ngan teu bisa dihayal-hayal eta mangke tahapanana li annahum al ulama'ur rasikhun warasikhuna fil ilmi wa ma'na rusu as-sabat wal qarar wal istihkam fil ilmi iyalah gambaranna kos tangkal korma kahadap luar biasa pancegna kaluhur manehanana memandang langit eta mah hanya sinonim asluha tsabitun fil ardi wa far'uha fis samai. Nah wa hadzal rusulan utawi ikilah iki kekuatan tumancep natijatu kalimatil mazru'ah iku natijah kalimah kang den tanem kang den tandur bilubil qalbi ing dalam lubuk ati ba'da tasfiyati ing dalam sausareden bersih hati. Nah aya kalimatun thayyibah anu dipelakeun fi lubil qalbi la ilaha illallah nu mimiti la ma'budu bihaqqin bil wujud illallah aya guru anu nungtun ganti la maqsuda eta mun kurang dibahas lama budak teh panjang luar biasa seluruh ulama syariat membahas terutama Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami deui paling hebat ngamaknaan la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah lamun ieu tahap awal tapi ketika orang dek silulup ka jero ganti cik Ibnu Hajar la maqsuda geus teu kudu dibahas umum kudu jeung bangsana deui didinya silulup deui la matluba sok geura ge teu kudu dibahas engke eta mah babarengan jeung nu aya di dinya sebab bakal lieur engke pugu lama budak ge ieu lieur keneh kuari di mah lamat lubakeun atuh leuwih lieur lah ka ditu yang mah mal zikir lah sakieu teh puyang aing maksuda matluba naonan cenah kos karar itu wes kumaha Allah bae geus salat ge kumaha Allah segala kumaha Allah nya jadi hakekok tungtu dapan batak tahap kayahoan engke ku mursyidna lantaran aya sinar ilahi tina kalimatul mazru'ah nulubul qalbi ketika la ilaha illallah na aya di sodar cahaya nu kabeungeutna model eta ketika geus aya dina qalbu cahaya nu aya di beungeutna eta ketika geus aya dina fuad cahaya nu kabeungeutna eta ketika geus aya dina kursi cahaya beungeutna eta moal kaliru mursyid neuleuh cahaya-cahaya berikut jeung pagawean jeung tingkahna kadele zahirna mah ya dahar ya ngaginding ya ngaroko dan lain sebagainya eta lah zahir-zahirna mah kos kari itu horeng batinna bajingan gitulah ahli-ahli Allah Pak. Makin kaditu da makin naon gitu teu pararubuh kadeuleuh tetapi ulah deuleu kos kitu da aya efek-efek anu positif anu hese diterka hese dicaritakeun hese dicerna dan lain-lain sebagainya itulah rahasia Gusti Allah nah natijatu kalimatil mazru'ah fil lubil qalbi lain sembarangan la ilaha illallah sebab ba'da tasfiyah sabada dibersihan heula yakni takhalli heula bersihan heula awaik ditambah ku tahalli ilah sifatan-sifatan anu bagus ngahadirkeun nu bagus miceunnan anu goreng seimbang kena teng 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 keseimbangan eta lah ke bakal timbul tajalli lamun geus tajalli di diri engke bakal tajalli di seluruhna anu mantak jauhna naon di dunia nu ayangan Allah tajalli seperti eta para aulia Allah dipimpin negara ku wali Allah atau aya para aulia Allah di negara bakal tentrem bakal tenang jeung bakal tenang hiji jelema nu geus berhakikat ieu berbanding jeung 1 miliar jelema
Di 1 juta mah seetik 1 miliar jelema. 1 miliar jelema zikir kabeh. Illallah, 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 hideug kabeh illallah. Illallah 1 miliar jelema. Nyana zikir saurang hiji tah. Beratan nyana zikir hiji. Geus 1 miliar jelema dipimpin ku kiai-kiai anu bersyariat doang, nyana berhakikat teu loba omong, bakal nimbulkeun katentreman hiji doang. Ku hiji bakal tentrem. Itulah Allah nendenkeun rahasia di umatna. Lantaran al insanu sirri wa ana sirru. Manusia rahasia kaula, kaula rahasia. Si eta anu ku Allah geus dibage sirrun min asrarillah. Anu selalu dibimbing ku Gusti Allah ka mana, kumaha dan lain-lain sebagainya. Teu kudu carita cicing teh cicing we. Sebab nyanalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika jelema eta di perangan man azali walian faqad azantuhu bil harb. Tinggal ditungguan bae ilmu laludes pangaruhna ambruk-ambrukan dan lain sebagainya, bahkan dibere kepusingan-kepusingan ke bakalna. Sebab naon? Lain manut tapi manehana ngerad. Ieu nu cilakana di zaman Tuan Syekh, di zaman itu Abu Hasan As-Sadzili, di zaman si Abdul Athaillah, terus makin kali di zaman para wali songo seperti eta. Nah, ieu horeng natijatu kalimatil mazru'ah. Natijah kalimah nu dipelakeun pilu bil qalbi. Berarti kan dipelakeun kudu aya cara melakna supaya jadi kasajarati dahli. Supaya percis kos tangkal korma belah dia kos tangkal kalapa. Nah iya kudu dipelakeun. Atuh aya carana kumaha cara melakna jeung iraha melakna. Yo kolot baheula mah melak kalapa teh kan teu sambarangan. Di sambarangan mana lahanna jeung kumaha carana. Bangunna mah lalawora mah tapi masyaallah jadi kitu kene tangkal korma. Nah iya ge urang melakeun la ilaha illallah teh teu meunang sambarangan. Pelakeun. Sabada dipelakeun proses. Tok kada sambil praktek. Tasbiyah, takhalli, tahalli ke hayang tajalli. Engke dilempeng-lempeng ku guruna dibere lah pos nangke pos kahiji pos taubat, pos kadua pos sobar, pos khawatir, pos syukur, pos dan lain sampai zuhud. Sampailah ka pos kitu ridho. Engke datang ka radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu wa radu an. Seperti eta lah make pos. Engke dirina bakal ngarasakeun aya kelainan di diri. Kok bisa kos kieu memandang jelema, memandang hewan, memandang dunia dan lain-lain sebagainya. Kadang-kadang sare dengan seukur setengah jam tapi terasa kebel. Pan orang mah kok sare kebel asa sageudeuh. Itulah perbedaan. Tapi tetap baik nyana makin luhur makin bungka nyahoan, makin luhur makin bungka nyahoan. Sebab naon? Cukup jeung Gusti bae nu nyahoana gejeun teuing diomongkeun goreng teh nikmat. Diomongkeun goreng teh nyeunaheun, lamun disanjung embung. Mun disanjung embung, kan aya urang mah beda. Wah, mun teu disanjung aman. Teh angkeun sok wae, gobog meureunana. Kasalah naon aing diteluh sok wae. Latijatu kalimatil mazratil lubil qalbi badat tasbih. Nah, faqad atabagal warasyihuna fil ilmi la qali azza wa illallah ala ihdal aqwal. Nah, ieu bakal dibahas tentang kekuatan, tentang ketetapan, kakukuhan dina ilmu jelema anu geus diangkat ku Gusti Allah menjadi wali Allah digambarkan seperti tangkal korma atau tangkal kalapa anu istimewa. Ieu ayatna wallahu a'lam bishawab.